Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya parantos diriwayatkeun an Atha ibni Yasarin ti Atha ibni Yasar radhiyallahu mugi-mugi Allah ngaridoi anhu ti Sayyidi Atha ibni Yasar annahu sanyanyana Atha ibni Yasar qala parantos ngadawuh ma min lailatin henteu aya tina hiji peuting ba'da lailatul qadri saparantosna lailatul qadri malam al-qadar afdalu eta leuwih utama min lailatin nisfi sya'ban daripada peutingan nisfu sya'ban. Jadi malam nisfu sya'ban teh malam anu utama setelah malam Lailatul Qadar. Kumargi kitu wa qad warada fi fadliha sareng sungguh parantos diriwayatkeun dina kautamaan-kutamaan eta malam nisfi Sa'ban hadis-hadis ukharu anu lain muta'addidatun anu sangat seueur. Jadi sangat seueur pisan hadis-hadis tentang keutamaan Lailatin Nisfi Sa'ban. Ngan sakumaha loba oge hadis tentang keutamaan sakumaha nu kamari terus dicaritakeun, bahkan aya oge kisahna orang-orang anu ibadah di malam nisfu Sa'ban teh. Baginu kedul mah kitu we moyoi semua daek ieu wiridan maca Al-Qur'an dan lain sebagainya teh. Malahan mah sok aya wae anu moyokan bid'ah Allah daripada nonton dangdut, daripada ka diskotik mending ngaji. Ya masuk paribasa saeutik detik bid'ah, saeutik detik bid'ah an maranehanana eta ngaji make sapeker teu masa bid'ah meureun. Emang Kanjeng Nabi ngaji make sapeker kitu? Nya eueuh mang. Can aya pabrik toakna ge. Ieu mah sok bingung kuring mah ari jelema nu daraik ibadah daek ngaji, daek itu disebut bid'ah. Ari nu kaprak-aprakan ke diskotik, hei dadah saja diararantep bolon. Si horeng eta patuding-tuding itu bid'ah ieu sunnah, itu bid'ah ieu sunnah teh lain ayeuna hungkul. Si horeng aya ti baheulana geuning eta si horeng. Sakumaha anu dicarioskeun dina ieu kitab Turatun Nasihin. Wa kanat tabi'una sareng aya zaman kapungkur para tabi'in min ahli Syami anu tinggal di kota Syam atau negeri Syam, ka Khalid bin Ma'danin seperti Syekh Khalid ibni Ma'dan, wa Makhulin sareng Syekh Makhul, wa Luqman bin Amir sareng Syekh Luqman ibni Amir, wa ghirihim sareng para tabi'in anu sanesna rahimahumullahu mugi rahmat Allah didugikeun ka marantena. Yu'addimunaha eta sadayana para tabi'in anu aya di negeri Syam teh ngagungkeun kana malaman nisfi Sa'ban. Kucara naon ngagungkeunana? Wa yajtahiduna bil ibadati fiha, bersungguh-sungguh dalam beribadah dina eta peutingan Sa'ban. Falamma ishtahara dzalika anhum fil buldani, maka tatkala berita para tabi'in anu ngagungkeun bulan Sa'ban dengan memperbanyak ibadah dina eta peuting tia menyebar informasina ka seluruh negeri, ikhtalafan nasu fi dzalik, maka muncullah perbedaan antara jalma
tentang ibadah dina peutingan malam Sya'ban eta. Faminhum man qabilahu minhum, sebagian jalma aya narima ngabenerkeun kana amal-amalan para tabi'in anu tinggal di negeri Syam teh, wa wafaqahum ala ta'dimiha, sareng aya oge jalma anu sepakat mengikuti ka para tabi'in anu negeri Syam tentang ngagungkeunana kana bulan Sya'ban, terutama nisfu Sya'ban. Lakinna akan tetapina aksarul ulama'i min ahlil hijazi, kebanyakan para ulama di ahli Hijaz, di negeri Hijaz, ankaru dalika, mengingkari karena perbuatan ulama-ulama tabi'in anu tinggal di negeri di negeri Syam. Wa qalu, sareng nyarios eta ulama-ulama ti ahli Hijaz teh, zalika kulluhu bid'atun, itu semua amal ibadah anu dilakukeun dina malaman nisfu Sya'ban anu dimotori ku para tabi'in anu tinggal di Syam teh bid'atun, eta bid'ah. Geuning ayat di baheulana, cek nu itu bid'ah, cek nu ieu sunnah, cek nu ieu mubah. Satu nu tepuk tangan, anu tepuk tangan menutara ibadah we. Cek aing oge mending tong ibadah, mending molor cara aing. Aing mah eueuh cenah anu ulama nu komentar saja lemah anu sare di malam nisfu Sya'ban eta teh bid'ah. Eueuh nu ngomong gitu cenah aing mah. Matakan aing mending molor we cenah teh ibadah, sarua boloon eta mah. Ya Allah, keur makaredul kana ibadah teh. Imakarak arek muka Yasin malam Jumat bid'ah. Tutupkeun deui panu kedul mah bung bid'ah. Arek ziarah ka kuburan indung bid'ah, terjadi panu kedua mah ieu heureun ku bid'ah ibadah teh. Padahal wal haqu sabenerna annal mu'mina sanyanyana jalma mukmin idastaghala di mana-mana nyibukeun eta si jalma mukmin teh fi tilkal lailati dina eta peutingan malam nisfi Sya'ban teh al khassati secara khusus bi anwa'il ibadati dengan berbagai ibadah minas salati seperti salat wat tilawati sareng maca Al-Qur'an wa dzikri terus zikir wa du'ai sareng zikir ya juju atuh eta mah boleh-boleh saja. Eueuh anu ngalarang saguruntul hadis oge eueuh nu ngalarang dikir mah pek iraha wae ngadoa pek iraha wae nya kitu deui maca Al-Qur'an ge hegae iraha wae ari daraek mah uga dihegae-hegae ge ararembung maca Al-Qur'an teh keur mambung der di bid'ah-bid'ah atuh buku we beki ararembung deui wala yukrahu hei henteu makruh nu ulah mah maca Qur'an bari teu gableg hudu eta mah puguh ulah sepakat para ulama tah mah geus teu kudu diriweukeun. Nu ulah mah bahkan haram lamun salat henteu hudu heula tah kitu nu kudu dicarekan mah. Komo deui ngadoa mah atuh pek bae komo zaman sagala susah ge ngadoa urang penting sugan mah ari eueuh gawe mah anu ulah we waktuna gawe ngadoa lieur sia mah ditah gawe embung ai penting ngadoa melulu yang minta rezeki yang isuk kita aya nu ditah gawe embung teh mah jelema lieur teh mah meureunna. Wa ammal ijtima'u fiha sareng adapun berkumpulna dina eta malam nisfu Sya'ban
fil masajidi di jero masjid wal jawami'i jeung berjamaah lis sholati pikeun ngalaksanakeun salat an-nafilati anu sunnah bil jamaati dengan berkumpul al kasirati jeung jelema loba kama huwal mu'tadu fi zamanina fayukrahu seperti anu sok dilakukeun di zaman kaula di zaman Syekh Al-Khalbawi berarti fayukrahu maka ari eta mah makruh. Jadi berkumpul di malam nisfus Sa'ban untuk melaksanakan sholat sunnah berjamaah eta hukumna makruh. Anu makruh teh sholat sunatna. Ari ngaji mah babarengan bagus, ngadoa babarengan bagus. Ngan anu makruh teh sholat sunat di malam nisfus Sa'ban diberjamaahkeun. Wahada jeung ari pendapat ieu qaulul Auza'i eta teh pendapat Imam Auza'i nyaeta imami ahli Syam nyaeta imam ahli Syam wa alimihim sareng pendapat orang-orang anu berilmu di golongan negeri Syam wa faqihihim sareng golongan ulama ahli fikih di negeri Syam. Jadi anu sok kumpul maca Yasin ketika malam nisfus Sa'ban 3 kali geninganan berjamaah di masjid mangga tong kudu riweuh. Cenah urang mah panjang teuing Yasin mah arek maca waqiah wae cenah hayang ganti tahun kamari Yasin ayeuna mah hayang tabarok pek cenah panjang arek maca Anas wae nu penting mah naon wae dasar wa Al-Qur'an teu kudu Yasin wae ngan anu ulah teh ikhtilat bercampur di jero masjid awewe nu kolo campur baur jeung lalaki maraca Yasin eta mah ulah mun arek atuh di halangan seperti tarawih ulah bercampur komo nu bagus malamun aya tempat tua mah pisahkeun di dieu mah tempat awewe khusus maraca Yasin berjamaah nu ieu mah khusus untuk lalaki berjamaah maca Yasin teh eta nu bagus. Terus nu kudu hati-hati teh deui biasana lamun di dieu di kampung kuring mah lamun malam nisfus Sa'ban teh sok marawak we ka masjid. Bagus kan beres maca Yasin capek lapar terus barang dahar. Ngan anu peryogi diperhatikeun makananana ulah anu bisa ngotori masjid ulah sampai mawa kadaharan terus eta kadaharan teh ngotoran masjid eta nu ulah teh lain ulah mawa kadaharanana tah kapungkur mah di kampung kuring gitu. Tapi ayeuna mah alhamdulillah mulai tahun kamari tos dipisahkeun antara jamaah ibu-ibu sareng jamaah pameget mudah-mudahan we ayeuna ge sing tertib deui sapertos tahun kamari supaya orang ibadah teh bener-bener rapih. Nah, etalah perbedaan pendapat antara ulama anu di aya di negeri Syam sareng ulama anu di daerah Hijaz. Pendapat eta terus aya buntutan nepi ka ayeuna terpecah seolah-olah aya nu ngabidahkeun aya nu ngabolehkeun. Nyatu daripada unggal tahun riweuh wae anu ngabidahkeun tong ibadah, entong yasinan, entong naon kitu mending sare bae. Atuh anu sok biasa ngalaksanakeun ibadah dina malam Sa'ban, geus urang ngariung wae di masjid, di mushola atawa di majelis taklim. Urang berjamaah hitung-hitung
nguatkeun tali silaturahmi di antara urang ngan kade tadi ulah ikhtilat acana urang masange ka masjid naik di imah wae ibadah di jam 8 nepi ke jam 5 subuh baik-baik ari heuh mah ulah ngawadul we di imah henteu di masjid henteu tah kitu nu penting mah ulah parasea antara ahli bid'ah jeung ahli sunnah ulah nepi ka silih gorengkeun tungtung nama ibadah teu silih gorengkeun nu aya panet mah bogoh dosa meureun wallahu a'lam bishawab.